يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kitab ngalogat kitab takrib tina hanca bab akad salam. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami salami, ieu pasal mertelakeun tentang pirang-pirang hukumna salam. Wa huwa sareng arina mina salam pesan barang. Wasalapu sareng lapat salap lugotan mungguh lugot mungguh bahasa bi makna wahidin kalawan nganggo makna anu sahiji maknana sami. Wasyar'an sareng ari salam mungguh syara eta bai usaiin ngajualna hiji perkara mausupin anu disipatan fi zimmati dina tatanggungan. Walaya siu sareng teu sah akad salam illa bi ijabin angin kalawan nganggo ijab. Jadi salama kedah aya ijab qabul wa qabulin sareng qabul. Wa yasiu sareng sah naon assalamu akad salam halan tingkahna bari kontan. Wa muajalan sareng ditempokeun tiasa kontan tiasa ditempokeun. Fa in utliko maka lamun dimutlakeun naon assalamu akad salam yen ada maka jadi sah akad salam halan tingkahna balik kontan pil asohi mungguh kaul anu sahih. Wa inna ma yasihu sareng pastina sah naon assalamu salam pima dina perkara atana pitina barang ai pisain tegasna matina hiji perkara takamala anu sampurna atau anu memenuhi pihidina itu syai naon khamsu syara'ito 5 pirang-pirang syarat. Jadi syarat-syarat akad salam teh aya 5. Ahaduha salah sahijina tina khamsu syara'ito eta yakuna kedah aya naon al muslamu fih muslam fih barang anu dipesen. Hiji tah syarat teh madbuton anu dipelenggeran atau dibatasi bisifati kalawan sifat allati yakhtalifu anu bisa nimbulkeun beda-beda anu bisa nimbulkeun perbedaan biha kalawan sifat naon al-aradu pasejaan keinginan pi muslami fihi dina barang anu dipesen bihaisu tantafi kalawan sakira kirana jadi sepi bisifati kalawan sifat naon al-jahalatu anu samar atau hilang lah pihi dina itu muslampih barang nu dipesan teh. Wala yakunu sareng teu aya naon zikrul awsofi nuturna pirang-pirang sifat ala wajhin netepan kana wajah yuaddi anu ngadatangkeun ieu wajah li izzatil wujudi kana langka wujudna pi muslam fihi dina barang anu dipesen. Kalau lain kibarin seperti intan anu ageng wajariatin sareng jariah hamba awewe hamba sahaya awewe wa uhtiha sareng dulurna ieu jariah awaladiha atanapi anakna ieu jariah. Wasani sareng ari kaduana tina syarat muslam peh teh eta aya kuna kada aya muslampeh eta jinsan hiji jenis lam yahtalitu
anu teu narima campur bihi kalawan jinis naon ghairuhu liana muslampeh. Fala yasihu maka teu sah naon assalamu akad salam fil mukhtaliti dina barang anu campur al maksudil ajzai anu diseja pirang-pirang juzna allati tandobit anu teu jelas anu teu terang batasanana kahari satin sapertos jenang harisah atau bubur apung kurma wa majunin sareng jajamu atau aya ge ngamaknaana teh minyak makjun atau jajamu. Fa indo batot maka lamun narima ka pelenggeran maksudna mah jelas ukuranana naon ajauhu juzna atau ukuranna ieu muslampeh saha makasah naon assalamu akad salam pihi dina eta musampeh kajubnin saperti mentega atau roti wa syaratu salisu sareng ari syarat anu katilu syarat akad salam katilu teh mazkurun tos ditutur fi qaulihi dina dawuhana musannif walam yadkhulhu sareng teu asup teu ngeunaan teu diproses kana muslampeh tu barang pasan teh naon annaru anu kuseuneu li ihalatihi karena ngalih warnana rubah warnana itu musampeh bi anda khalathu tegasna mah asup itu seuneu karena musampeh ditobhin karena dipakai masak awasain atawa awasain atawa ngegoreng fa inda khalatu maka lamun asup kana itu musampeh naon anaru seuneu ditamizi pikeun ngabedakeun kal asali sapertos madu wasamini sareng minyak samin soha makasah naon assalamu akad salam pihi dina muslampihi dina barang nu dipesen warabiu sareng ari nu kaopatna syarat akad salam teh eta allayakuna ulah aya naon al muslamu barang nu dipesen teh pihi dina itu ma muayyanan anu ditangtukeun baldainan akan tatapina kedanga hutang falau kana maka lamun aya itu muslampeh teh muayyanan anu ditangtungkeun ka aslam tu saperti masahkeun kaula ilaika ka anjeun hada sauba kana ieu pakaian masalan kalawan umpamana fi hadal abdi pikeun meser budak falaisa maka sanes kitu kaos kaul aslam tu teh maka sanes kitu kaul aslam tu teh bisalamin kalawan akad salam qat'an kalawan pasti walayan aqidu sareng teu jadi itu kaul aslam tu aidon deui bai'an kana ngaran jual beli fil adhari nurutkeun kaul adhar wal khamisu sareng ari kalimana syarat akad salam teh eta allayakuna ulah aya itu muslampeh teh eta min muayyanin dina tempat anu ditangtukeun ka aslam tu saperti masahkeun kaula atau pesan kaula ilaika ka anjeun hada darhami ana ieu dirham pisoin pikeun mesen sasok fi hadhihi subarati tina ieu tumpukan sareng lajengna syarat muslambih sumali sihati sateras sahna al muslam fih barang anu dipesan sama niatu syaro itu ari 8 pirang-pirang syarat wa fi badin usai jeung tina sapalihna matan mah wa yasihus salamu bisama niati syaro itu nganggo lafad wa yasihus salamu bisama niyati syara itu al awalu ari nu kahijina syarat muslampih
al madzkuru anu ditutur tos ditutur fi qaulil musannif dina dawuhana ajengan musannif wa huwa sareng ari itu awal kahiji teh syarat kahiji aya sifahu kedah nyipatan jalma anu pesen kana barang anu dipesena ba'da zikri jinsi saparantos nyebatkeun jenisna barang anu dipesen wa nau'ihi sareng modelna itu barang anu dipesen bis sifati kalawan sifat allati yahtalifu anu narima beda-beda atawa mempengaruhi biha kana eta sifat kalawan eta sifat naon asama nu harga fayadzkuru maka nutur maka nyebutkeun jalma nu mesen fi salami dina akad salamna teh fi raqiqin tina budak masalan umpamana nau'ahu macamna atau bentukna atawa jenisna ka Turkiyin nah budak teh bangsa Turki Hindiyin atau budak teh bangsa India wa zukuratahu sareng nutur kana sifat talakina si raqiq anu santahu atanapi sifat awena raqiq wasinatu takriban sareng kirang langkung umurna si raqiq marakene tos kolot waqadahu sareng kana dedeg pangadegna tulan hajangkung au qasra tawa pendek au robatan atanapi sedang walau nahu sareng kana warna kulitna raqiq kabiado nah bodas wayasipu sareng nyipatan bayadohu kana warna bodas bisumratin nah semu beureum aw sukratin atawa beureum meles atawa merah mulus wayadzkuru sareng nutur sareng nyebatan si pemesan pil ibili dina onta memeser onta wal baqari atanapi sapi wal gonami atanapi domba wal khiri atau onta baqari sapi gonami domba khayli onta wal bigoli bigol wal hamiri sareng himar keledai azakurata jenisna teh jalu wal unusata atawa jenisna bikang kedah disebatan wasina sareng umurna walauna sareng warnana wa nau'a sareng jenisna atau macamna wayadkuru sareng kedah nutur menjelaskeun si pemesan teh nya ka kanu gaduh barang teh pitoiri dina nalika meser manuk nau'a kana boh macamna asagoro atau letikna wal kibaro nah manuk teh gede wa zakurah nah manuk teh jalu wal unusata nah manuk teh bikang wasina terus umurna sabaraha taun in uripa lamun dikanyahokeun wayadzkuru sareng nutur si jalma pisaubi dina nalika pesen baju teh sebutan tuh identifikasi indikator teh aljin saboh jenisna kakutnina ite pakaian teh jenjang kapas au katanian tawakatun au haririn atanapi sutra wa nau'a sareng macamna kakutni irokeun nah katuna teh kantun mangsa Irak wa tula sareng kana panjangna wal ardo sareng kana lebarna kedah jelas wal gildota sareng kana kandelna wa diqata sareng kana ipisna wasofaqata sareng kana krepna waraqata sareng kana renggangna eta kain baju wa nu'umata sareng kana halusna wa khusyunata sareng kana kasarna wa yuqasu sareng dikiaskeun dicontohkeun bihada suwari kana pirang-pirang surah pirang-pirang contoh goiruha salian itu suar wa mutlaqu salami sareng ari kamutlakana akad salam fi saubi dina pakaian eta yuhmalu diarahkeun ditujukeun alal khami kana baju anyar la alal maksuri sanes pakaian anu tos disetrika maksudna mah baju butut diwarnai atau napi baju butut diwarnai supaya eta baju teh ketingali anyar ayat qara sareng nutur si pemesan qadrahu kana kira-kirana barang anu dipesan bima kalawan perkara yanfi anu nganapikeun isma al jahalata kana sifat samarna anhu tina barang anu
dipesen. Ayakuna tegas nama kada aya naon al muslamu feh barang anu dipesen eta maklumal qadri anu diuningakeun kira-kirana kailan kalawan takaran pil makili dina perkara anu ditakar wa waznan sareng timbangan pi mauzunin dina perkara anu ditimbang wa addan sareng perkara anu dibilang fi ma'dudin dina perkara anu sok dibilang wazaran sareng ukuran pi mazru'in tina perkara anu sok diukur wasalisu jeung katiluna mazkurun tos ditutur pi qaulil musannif tina dawuhan ki aya jengan musannif wa in kana sareng lamun buktos naon assalamu akad salam teh muajalan ditempokeun dingkekeun maksudna dianjuk zakara maka nutur saha al aqidu jalmanu akad waktu mahilihi dina waktu jatuh tempona pesenan ayil ajali tegas nama mangsana asyahri kada seperti bulan anu dibayarna teh palau ajala maka lamun ngajatuh tempokeun si pemesan asalama kana pesananana biqudumi jaidin kalawan datangna ki jaid masalan umpamana lam yasiha maka teu sah itu akad salam warabi'u sareng kaopatna yakuna kabuktian al muslampehna teh maujudan anu aya indal istihqaqi dina nalika masrahkeun pil ghaibi dina galibna ayastihqaqi tegasna waktu ngahak taslimil muslimi fih masrahkeun barang nu dipesen falau aslama maka lamun pesen si jalma pi madina barang la yujadu anu teu dipendakan inda mahili nalika jatuh tempona karutobin seperti korma baseuh bisyita'i dina waktu ngijih dina waktu musim dingin lam yasiha maka teu sah akad salamna wal khamisu sareng kalimana ayadzukuro kada nyebatan si jalma mawadi aqabdihi kana tempat serah terimana barang ae mahali taslimi tegas nama tempat masrahkeun barang in kana lamun aya naon al mawdi'u tempatna teh la yasluhu teu pantes itu tempat lahu pikeun masrahkeun barang awasoluha tanapi pantas itu tempat lahu pikeun masahkeun barang walakin lihamlihi tatapina eta tetep pikeun mawana barang pesenan ila mau ditaslimi kana tempat masahkeun teh mu'natun ari kedah aya biaya deui ongkos tambahan harga tambahan wasadisu sareng kagenepna aya kuna kabuktosan samanu hargana atau ongkosna atanapi biayana makluman anu dikanyahukeun bil qadri kalawan kira-kirana au bi ra'yati atanapi kalawan ningali lahu kana saman kana harga wasabiu sareng katujuhna aya taqabbado kedah silih saren sumeren salah terima ayal muslimu tegasna jalma nu pesan wal muslamu fi wal muslamu ilaih sareng jalma anu dipesenan pi majlisil aqdi tina tempat akad qabla taqarruki samemeh kapisah falau tafarraqa maka lamun papisah duanana qabla qabdi ra'sil mali samemeh sarah terimana pokona harta batola maka batal naun al aqdu akad salam aw ba'da qabdi ba'dihi atanapi sabada masrahkeun sapalihna harta tapi himaka eta tetep tina itu ba'di qabdi ba'dih ila putakris sufqati ari paparebutanana misahkeun akad wal mu'tabaru sareng ari anu diitung-itung eta qabdul haqiqiun ari mana anu bangsa hakiki atau nu nyata falau ahala maka lamun ngaligerkeun sa al muslimu jalma nu pesen bi ra'si mali salami kalawan pokona akad salam
wa qabadahu sareng nampak kana itu si mali sal al muhtalu jalma nu diligeranana bahwa sareng ari muhtal teh eta al muslamu ilaih jalma anu dipesenan minal muhali ti jalma anu diligeran alaihi ku itu pil majlisi dina majlis lam yakfi maka teu cukup itu ihalah wasaminu sareng kadalapan ayakuna sareng kada aya naon aqdus salami akad salam najijan anu lestari la yadkhuluhu anu teu asup kana akad salam naon khiyarus sarti khiyar syarat bihilapi khiyaril majlisi berbeda kalawan khiyar majlis fa innahu maka sanyana khiyar majlis eta yadkhuluhu bisa asup bisa berlaku itu khiyar majlis karena itu salam. Barakallah, mudah-mudahan manfaat. Hapunten bilih aya kekirangan kalepatan baca, mudah-mudahan sing janten pahala kasayan kasim kuring utamina khususnanya umumna kahadirin sadayana. Barakallahu li walakum.